Perkenalkan wasta abdi Kaneta Putri Gameli di kelas 11 MIPA genep bade ngadugikeun miantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun hayu urang sadaya sanggakeun puji sareng syukur urang ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya sehat walafiat. Tahilap, sholawat serta salam urang lungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, sarta ka urang sadaya salaku umatna, amin amin ya robbal alamin. Bapa miwah ibu anu kusim kuring dipika hormat, sarta rerencanga sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadugikeun biantara anu jujerna ngamumule kabudayaan Sunda. Ngamumule kabudayaan Sunda teh nyaeta micinta sarta ngalestarikeun kabudayaan Sunda supaya teu sirna. Sapertos urang sadaya terang, kabudayaan Sunda teh kacida seueurna. Ti kawitan bahasana, etikana, kadaharana, kaseniana, jeung sajabana. Ngamumule kabudayaan Sunda teh tos jadi kewajiban kanggo masyarakat sarta pamarentah. Dina mangsa kiwari, kabudayaan Sunda teh kaacam sirna kusabab masyarakat zaman ayeuna mah leuwih resep ka kabudayaan sejen. Contona bae dina kasenian. Masyarakat umumna budak ngora zaman ayeuna mah leuwih resep ka lalaguan, tarian, sarta alat musik budaya sejen. Tarian, lalaguan, sarta alat musik budaya sorangan mah dipohokeun. Contoh lain nyaeta dina etika atawa dina paripula sikap. Barudak ngora zaman ayeuna mah sok mimiluanan sikap urang batur atawa urang luar. Muncul istilah nama westernisasi, ninggalkeun ciri khas sikap budaya Sunda anu someah. Teu salah sebenarna mah lamun urang leuwih resep ka kabudayaan sejen jeung sok mimiluana sikap urang batur. Tapi ulah sampe kabudayaan sorangan dipohokeun, era atuh. Bapa miwah ibu sarta rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika hormat. Supaya kabudayaan Sunda teh henteu sirna, upayana bisa dimimitian di papanda diri urang pribadi. Di antarana nu kahiji, urang kudu mika nyaah sarta mika cinta ka kabudayaan Sunda. Nu kadua nyaeta kudu saimbang antara leuwih resep ka kabudayaan sorangan jeung leuwih resep ka kabudayaan sejen. Leuwih alusna mah leuwih resep ka kabudayaan sorangan. Nu katilu nyaeta ngaleungitkeun rasa gengsi tur make basa Sunda. Selain teh eta, upaya pamarintah oge penting ayana dina ngamumule kabudayaan Sunda. Upaya-upaya anu bisa dilaksanakan ku pamarentah nyaeta nu kahiji, ngawajibkeun ayana pangajaran basa Sunda di SD, SMP, SMA di daerah Jawa Barat. Alhamdulillah tos dilaksanakeun. Nu kadua nyaeta ngabentuk lembaga basa jeung sasa Sunda. Alhamdulillah oge ieu tos dilaksanakeun. Nu katilu nyaeta diayakeun pameran unggal tahun umum namah di kota-kota gede. Nu kaopat nyaeta ngarojong masyarakat tur make basa Sunda unggal poe. Para hadirin sadaya, sim kuring ngajak ka hadirin sadaya supaya ngamumule kabudayaan Sunda. Lamun lain urang salaku ulang Sunda asli, sahadeui atuh urang leungitkeun rasa gengsi tur hirupkeun rasa mikanyaah ka kabudayaan Sunda. Bapa miwah ibu sarta rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika hormat. Mung sakitu biantara anu tiasa kusim kuring didugikeun, mugia tiasa bermanfaat, khususna kanggo diri sim kuring pribadi. Bilih aya cariosan anu teu marenah, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.